patarosan? Opat. Hiji hartina syukur ngagunakeun nikmat ti Gusti Allah dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah. Dua, kunaon sababna kudu syukur? Sabab Allah tos seueur masihan nikmat. Tilu, kumaha carana supaya gampang syukur? Dunia tingali kasahan, dapeun akhirat tingali kasaluhureun. Opat, naon akibatna nu sok syukur jeung nu tara syukur? Nu syukur nikmat bakal ditambah, nu tara syukur atawa nu kufur bakal kenging siksa anu peurih ti Gusti Allah. Opat perkara eta canakeun ka bumi masing-masing, amalkeun sing manfaat dunia akhirat. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tak itu ceramah mah seurina aya, tegasna aya, bawaeunana ge aya. Urang kumaha ceramah kieu? Hartos berenang, hartos. Kapake onang deui henteu kapake piraku. Urang kumaha da kieu mah jelas ceramah teh sok. Nyambung jelas, judulna puguh, bawaeunana aya, seurina aya, tegasna aya. Urang kumaha ceramah kieu? Beres. Dosen 10 hidangan. Alah, punten wabil khusus ka Syaibul Hajat umumkan hari abdi mah ceuk ieu ceramah teh. Ciri khasna kitu. Nya, da boga ciri khas masing-masing. Teu biasa abdi nurutan batur dan geus dituna kieu, nya kieu. Waduh. Beres. Tutup ku ngaos sholawat sampai ngado. Beres sayur geus ka ameuy. Seungit aja alhamdulillah. Hidangan terus di talian. Besi kencar. Sok sholawat nanging satacaan sholawat di kawitan nanti pada yungkeun pidohna ti sadayananya. Bade ngadoakeun. Ngadoakeun naon Pak Ustad? Abdi teh euceul di Lembang, dararobok di Lembang. Pageureun polsek pamit di dieu mah. Pami naik angkot malungsure payudun polsek mundur sakedik. Aya jalan kadinya bilih aya peryogi ka abdi bade ngulem ceramah bade naon mangga diantos gitu. Jadi pas santri teh tubangeun polsek. An lain di penjara di polsek teh kapalimetan kira laku aya kitu 200 meteran lah gitu caket tidinya. Terusnya pas santri da ICC terus pada uningan pilih bade ngulem ceramah, pilih bade nitipkeun murang kalih kanggo mas santri sareng sakola. Alhamdulillah alit-alit ke pas santri 4 lantai alit. SMP atuh tos berjalan ini teh tahun ke-4. Alhamdulillah malah ieu kita. Mana Wahyu teh? Urang mana hadir alhamdulillah. Orang baru ya. Ya Al-Hikmah alhamdulillah. Terus 2 sasi urangnya. Kamari lebat Juli ayeuna tos September awal alhamdulillah. Bilih di dieu aya nu kapayuna bade maksad ditipkeun murang kalihna kanggo mas santren sareng sakola mangga nyantos nya. Bilih bade gitu. Ayeuna ge napi alihan mangga diantos ka sadayana. Abdi teh nanti nuju ke Kempel aja bade neraskeun ngabangun anu istri matos 4 lantai beres anu pamegat nuju ke Kempel teh sami eta ge bari 4 lantai keun ngan beres salantai ce zamana ge teh acan sapertos istri biasa keneh gitu malah tadi ge menet caina teh ce laki teh ada jarorok jangkang sampo sabun kareuteut teh nya aya awewe sok teh kita eta tadi sarua we sarua we awewe mah leuwih jorok teh ayeuna teh abdi nuju ke Kempel doakeun sing aya rezekina nya punya amin naik ke lantai 2 teh bade di anu aula eta teh kapayuna teh pidoana mudah-mudahan sing aya rezekina nya tapi kituna sambil sholawat ieu mah bilih aya nu bade ngiri ngabantos sedekah kanggo pasantren udah suku abdi biasa ngageuh parfum ce
biasa nama sok kaset solawat kalender dengan kaset solawat atau CF cek kalender can waktuna 2020 geus beak 2021 jauh kene jadi satu tinggal parfum gitu ieu mah nu bade mangalah sabaraha infakna Pak Ustad nya biasalah cekap 10.000 rupiah itunya da ini teh dikoleskeun ka dieu cetak hiji sarareungit gadoa teh mudah-mudahan sing barokah sadayana Pak Ustad abdi gaduh 15.000 mangga abdi gaduh 20.000 mangga da sanes jual beli sodako kan ngalakungan parfum gitu abdi cenangan boga 5.000 oh nginjem heula 5.000 balik bayar kurang mah ulah tapi kan teu gratis di ditu nanti aja 5.000 mah 2 oles ya baik Insya Allah ya awet 10 tahun teh cacan CF masa ulah dipake we parfum anti corona Insya Allah si guru-guru ini kasih corona teh lah amin si enggal kepenak obatna teh lah soalnya mah da karasa pisan Pak akibatna corona teh duh rewah gara puasa Syawal cicing ngadieu ane seueur Pak sasi rewah 40 panggung dibatalkeun gara-gara corona teh tadina teh nya tarek naikeun eta ngabangun dipek teh kaburu corona eta teh kareku kolorna Pak geus ripuh oh komo ku eusina mah kayak di lockdown we laut daun ya ayo dahar alah bangan nu bade we nya carali ke ieu mah dihandapke santri nu lungsur sok lungsur ti luar tapi paras mana lungsur teh eta parfum nu ngagaleuh oleskeun kana pandangan ngarasa reugit sarta can ngadoa nya turun daun cimang ngajak ngedongeng wae ceramah teh jadi alokan tadi Somiatang sanes meser sodako siap asri amsalihah 10 kali lipat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah salamullah ala yasin habibillah sarang ala toha rasulillah salatullah
balas ku Gusti Allah. Amin. Siap ngadoa? Siap. Mudah-mudahan sekali deui nu teu damang sing enggal damang. Nu gaduh maksad sing dikabul maksadna. Satu nu gaduh masalah sing enggal kenging jalan keluarna. Amin. Boga hutang. Sing enggal kabayar hutangna. Ada tarik amin amin. Berarti nu amin tarik teh gede. Hutang. Gede tanaga. Hutang wae. Mudah-mudahan sing diijabah sadayananya. Siap ngadoa? Siap. Sadacan ngadoa urang istighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa urang sing dihapunten ku Gusti Allah. Mangga sasarangan sing khusyuk, kenging malaweung, fokus manah urang emutan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sareng astaghfirullah. Astaghfirullah. Terus astaghfirullah. Bayangkeun dosa-dosa urang. Minal khotoya. Ya Allah, hapunten dosa-dosa abdi sadayana ya Allah. Dosa nu agung, dosa nu alit, anu karaos, anu teu karaos, anu abdi emut keneh, atanapi anu abdi parantos hilang. Hapunten sadayana ya Allah. Hapunten oge dosa ibu Rama abdi ya Allah. Dosa para putra abdi sadayana ya Allah, turunan abdi, wargi-wargi abdi. Umumna hapunten sadayana dosa kaum muslimin wal muslimat ya Allah. Rumaos abdi jalmi nu lamokot ku dosa, rumaos abdi jalmi anu seueur dosa, seueur kalepatan kasilapan ya Allah. Dina wengi ayeuna dina taun baru anu enggal ieu taun baru 1442 Hijriah. Hapunten dosa-dosa abdi sadayana ya Allah. Sawihan deui astaghfirullah. Astaghfirullah. Angkat pandanganna tuturkeun abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tadharru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirona. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma hasil maqasidana. Sebatan dina manah urang, naon kahoyong urang, naon pamaksadan urang, naon cita-cita urang, sebatkeun dina manah urang nyuhunkeun dikabul, diijabah, dilaksanakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah pangeran urang, Allah nu murbaing alam, Allah nu nakdirkeun segala rupi nu terjadi di alam dunia tina perkara nu pangalina dugi ka perkara nu pangageuna. Suhunkeun sagerupi kahoyong urang ka anjeunna.
istajib lana ya Allah, istajib lana. Nu gaduh panyawat, sebatkeun panyawat nu karaos ku urang. Kanyeri nu karaos ku urang, teras nyuwunkeun didamangkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sebatan nu karaos ku urang panyawatna teras nyuwunkeun didamangkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Allah nu nakdirkeun urang teu damang, Allah ge anu bakal ngadamangkeunana asal diiringi ku kayakinan. Syifa ya Syifa. Damangkeun abdi sadayana ya Allah. Semoga hikmati abdi sadayana. Salajengna nu gaduh masalah anu nuju dipayunan ku urang, sebatkeun masalahna. Teras nyuwunkeun jalan keluar anu terbaik Allah Subhanahu wa taala kanggo masalah anu nuju dipayunan ku urang. Urang yakin teu tiasa naon-naon teu ngagaduhan kakiatan naon-naon angin ku pitulung ya Allah Subhanahu wa taala. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minad dhulumati ihdinas siratal mustaqim. Salajengna doakeun para putra, putri, putu, mantu, turunan urang sadayana. Doakeun sing saroleh kalabat urang sing genteng jalmi soleh sadayana. Doakeun para putra urang sadayana. Sebatkeun namina unjukeun ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirkeun wajahna, bayangkeun raraina, nyuwunkeun disolehkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Terakhir doakeun ibu rama urang. Baik anu aya keneh hatana pinuh parantos dipayun ngatulkeun alam dunia. Ibu rama urang anu aya keneh mudah-mudahan ku Allah sing dipanjangkeun yuswana, disehatkeun lahir batina, dipasihan hidayah sasa umurna kanggo tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Anu tos teu aya doakeun mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna, dihapunten sagala rupi dosana, ditampi amal kasayanana, sing ditempatkeun dina tempat tu dipikari ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Istajib lana ya Allah kun majma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkeun kana caina dileueut
mangga mudah-mudahan barokah kanggo sadayana sagarupi pamaksadan urang wabil khusus pamaksadan Bapak Abdullah Sakulawargi sing aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun kana perhatosanana hapunten tina sagarupi kakirangan sinarang kalepatanana. Bade ngahapunten moal. Bade ngahapunten moal. Bade ngahapunten moal. Alhamdulillah mudah-mudahan urang sing jadi dulur dunia akhirat. Kularesna ilmuna Gusti Allah melepatna kalepatan sim kuring salaku jalmi sakali deui hapunten kasadayana nu bade menyusul ngagale parpu mangga pasti kene aya mudah-mudahan sing digentosan nu berlipat ganda ku Gusti Allah. Wabil khusus ka marurang kali anu gaduh channel YouTube ulah hilap di subrek nya channel YouTube abdi insyaallah cara maina bade di-upload kana YouTube. Gaduh mangga di nini mah moal apa non YouTube. Apalagi karena mutu wae jeung coyetnya. Gaduh mangga namina Dai Cecep Nur Jaman. Mudah-mudahan barokah kanggo sadayana. Sakitu nu kapihatur mudah-mudahan sanes waktos tiasa ditepang deui aya beureum hayam kate bade dicanakna ka pasar si kuring bade eureun dageus capek sabab teu kuat hayang dahar. Atur nuhun ka sadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.